Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana wilujeng siang penak deui sareng ngarit dina acara dongeng Sunda. Dongeng Sunda anu nyanak judul Anak Titipan Siluman ayeuna teh seri ka-42. Kamari teh dina seri ka-41 nyaeta nuju nyarioskeun Jang Santa sareng Nyi Cici anu tos aya di nagarana Nyi Kuntring. Duh kadinya mangga supados teu nyangkolong tingkar waktos ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Dar make mahkota bajuna meni harurung harerang pikabitaeun cing borelak meni rimil eta ku intan berlian eta teh nyeta Nyi Kuntring anu saterusna Jang Santa didiukeun teu sirikna didedatkeun bari dijejek ku suku Bonggawa. Diuk sia koyo kitu cek Bonggawa bari nyentak. Atuh Jang Santa meni murungkut kituna teh deku turna ka handap sirahna tungkul. Ari Nyi Cici sarua deku tapi Nyi Cici mah deku jeung tungkulna teh teu dipaksa estuning niat sorangan. Nyi Cici kakara nempo asilna Nyi Kuntring cek hate Nyi Cici iya Nyi Kuntring sakieu geulisna geulis kawanti-wanti endah kabina-bina paingan manehna loba anu mikahayang nepikeun ka loba lalaki anu kagegelon kaedanan da salila ieu Nyi Cici ngagunakeun beungeut Nyi Kuntring. Jang Santa karek sadar karena kayan jeung anu geus kajadian. Rek nanyakeun ka Nyi Cici jawaneun da sieun diteunggel ku Bonggawa. Anjang Santa mimiti kekerot haten kekerot nafsu ngaguguduk ambarah teh kawadahan si horeng cek Jang Santa ieu awewe geus ngahiji jeung Ida Ajil. Jang Santa teu bisa kukumaha pasrah we kana kayaan. Pok Nyi Kuntring nyarita. Bagea Cici syukur maneh geus maneh tumah ka kaula saksananyan anu waktuna kaula bunga kacira yen bener mana rek satia ka kaula kitu cek Nyi Kuntring kituna teh bari ditungtungan ku seuri meni Nyi Kiki atau bolo pondok Jang Santa mane muringkak. Pok Nyi Cici nyarita sumohon Nyai abdi nyanggakeun ieu tumbal nanging abdi nyuhunkeun anu namina balung supados tiasa kapikat ku abdi Nyai margi dina waktos ayeuna namina balung boro-boro bogoh anu aya masih ganu ngewa kitu cek Nyi Cici nerangkeun ka Nyi Kuntring. Atuh ngadenge kitu mah Jang Santa ngakebeg si horeng cek manehna salila ieu manehna dicieun wadal ku Nyi Cici. Jeung Jang Santa geus apaleun yen Nyi Cici bogoheun ka balung. Hate Jang Santa sasambat ka indungna, "Ma,
tulungan ye uing mak. Mak, uing ditumalkeun ku si Kicih. Mak, uing aya di nagara siluman. Tulungan mak, tulungan. Gitu cek kerentes hate Jang Santa. Memete Jang Santa nyurungkuy cipanona tina sela-sela panona. Cek Jang Santa kieu karasana jadi budak bedegong. Teh nurut ka indung. Panindung mah kurang kumaha, omat sing hati-hati. Jeung manehna kurang kumaha minang dipapatan ku Pak RT ku Aki Unen. Jadi budak mah kudu nurut ka kolot. Jang Santa karek kabuka atina. Yen kieu lamun hirup ngagugu nafsu gurung gusuh dina sagala bidang. Pok Nyi Kuntring nyarita deui. Hak Nyi Cih, kaulah makan di tenunan. Ayeuna maneh kudu sare jeung si Santa. Sabab kaulah butuh anak ti maneh. Rek diseuseup getina. Lamun maneh geus sare, maneh bisa balik ka manusia. Kitu ge mun maneh beuteung maneh geus eusi, tapi tong hariwang maneh moal lila bakal ngalahirkeun. Tangtuna ku kaula bakal dibantu. Tapi anu ngaran si Santa anger di dieu. Arek nijian cocoan ku kaula. Kitu ceuk Nyi Kuntring. Ulang Nyi Cicih ngahuleng. Tapi manehna teu bisa baha. Nyi Cicih teu bisa kukumaha. Da manehna geus ngabdi ka Nyi Kuntring, geus janji. Lamun Nyi Cicih baha bisa cilaka. Paengan mitra-mitra sadayana anu disebat Curug Orok teh datos loba orok anu ditandasa anu disesep getihna ku Nyi Kuntring. Jang anehna abong dibantu ku siluman silamin. Jadi anu munjung muja ka Nyi Kuntring, anu menta bantuan ka Nyi Kuntring dina hamilna teh taralila teu mode di alam manusia perlu 8 bulan. Aya nu 12 bulan cukup ku saputing ge jadi. Harita pok Nyi Kuntring marentah supaya ngasupkeun nyata Jang Santa kana obag bari sukuna jeung leungeunna dirante. Padahal mah teu dirante ge da moal kabur atuh Jang Santa mah rek kabur ka mana. Anu saterusna Jang Sate ditalian suku jeung leungeunna ku rante terus diasupkeun kana obag. Pok Nyi Kuntring nyarita deui. Ayeuna maneh Cicih sok kaula rek dijamu. Hareupeun loba tuangan kadaharan. Kitu ceuk Nyi Kuntring. Anu saterusna Nyi Cicih tuluy nangtung bener we dina meja aya hiji meja panjang. Wah eta loba pisan katuangan teh. Pokona mah eta tuangeun sagala aya teh mimiti bubuahan, inuman, anggur, ganas, sagala macem ti bubuahan aya. Tuangeun di bakakak hayam, bakakak kelenci, pokona mah perbakakakan aya. Sate itu ieu aya. Nyi Cicih meni colohok bengong, tapi teu hararese da memang beuteungna lapar. Anu saterusna Nyi Cicih tuang sanguna meni nyeplak bodas pikabitaeun. Bakakak hayam ge meuni badag sigana mah hayam jago nu dipencit ku Nyi Kuntring teh duka ting hayam naon. Anu saterusna Nyi Cicih tuang aneh kacida eta tuang kacida nikmatna.
ceknya cici. Kakara manggihan rasa sangu jeung kadaharan anu sakitu nikmatna. Tuang nanya cici meni segut. Kadawak deui kop deui. Atuh Nyi Kuntring meni bungaheun. Ningali Nyi Cici tuangna siga anu ngeunah. Ayeuna urang malikan deui ka Pak RT sabatur-batur harita Pak RT jeung warga anu sajena keur ngaropi atau beti pak nyangu nyaeta nyiapkeun sangu nyarangu da ceuk Mang Omen wayahna cenah iti nyangu sing gede karunya ka warga anu neangan Nyi Cici. Nyangu ge cukup loba jeung dibantuan ku tatanggana. Kahiji loba, nomor kadua ameh gancang beres. Ngan harita balung keur ngobrol jeung bapana, pok balung nyarita. Bapak, eta Nyi Cici jeung Kang Santa mah kapan nih? Sabab ngasih dibawa ku si Kuntring. Oloh, kubal tulung carana nulunganana. Pak, tenang. Da ngariwang Bapak mah. Keun we da moal ajo di kumaha-kumaha. Engke magrib ku balung rek disusul ka ditu, tapi Bapak tong geruh. Bapak tong ribut. Sok we Bapak mah rek neangan teu jadi masalah. Kitu cek balung. Atuh geus badami kitu mah Mang Omen karek ngarasa tenang pikirna. Sabab balung sanggupkeun keur meunangkeun deui Jang Santa jeung Nyi Cici. Beres taruang anu saterusna, warga terus neangan deui Jang Santa jeung Nyi Cici. Tapi anggar we mitra-mitra Nyi Cici jeung Jang Santa teu kapanggih. Teu karasa geus magrib deui. Atuh anu neangan nuntut baralik sabab geus eueuh harepan Jang Santa jeung Nyi Cici bisa kapanggih. Cek warga sapoe sapeting neangan geus diubek. Geus kaditu geus kadieu walungan geus dipapai, anu suni-suni geus dipapai, nepikeun ka kaleuweung ge dipapai. Tapi oleh Jang Santa jeung Nyi Cici eueuh raratanana. Kabeh anu neangan dibere duit ku Mang Omen, hitung-hitung cenah ngagantian ngabedug we ieu mah. Warga ge tadina mah kekepehan ngan dipaksa ku Mang Omen. Lainna naon warga teh geus era pisan ku kahadean Mang Omen. Dina kahadean Mang Omen ka warga geus teu kaitung. Tuangeun beas jeung nanaon teh pokona mah alus we Mang Omen mah. Harita bikarsih pagawean ngan ceurik panonna geus barintit. Balas ceurik wae. Kituna teh salilana sasambat ka anakna. Bajuri ge harita keur aya di imahna Mang Uu. Bajuri rada heran nah incuna jadi kieu. Sabab anu kapikir jeung kapanggih kumanehanana mah
Teu parah-parah teuing lamun datang ka Nyi Kuntring. Harita wanci sareupna balung geus nepi ka Curug Orok. Anu saterusna balung loncat kana eta leuwih. Anu saterusna balung teuleum karalap awakna kakaralapan. Asup ka jero leuwih. Aneh kacida geus di jero mah eta tempat teh jadi lega. Katingali ku balung gapura dijaga ku 2 gulang-gulang. Cileng balung loncat ka hareupeun gulang-gulang. Atuh gulang-gulang teh meuni rareuwaseun. Barang ret eta gulang-gulang mending ngagabag sabab saha atuh anu teu apal ka Raden Dahar Bumijaya. Putra ratu ti nagara Siluman Oray anu geus kakoncara gagah sakti mandraguna nyaeta pimpinanana atawa rajana anu gagah sakti mandraguna. Tapi sok sanajan kitu tetep we gulang-gulang boga rasa tanggung jawab sabab manehna mah ngajalankeun tugas. Lamun manehna ngantep hiji semah atau nu datang kadinya komo lamun semahna atawa tamuna rek nyeun kaributan eta tanggung jawab gulang-gulang anu panghareupna ngajaga gerbang. Pok eta gulang-gulang nyarita, Raden, aya naon rurumpaheun ka ieu tempat? Coba nyarita ka kaula. Kitu cik gulang-gulang. Pok balung nyarita, gulang-gulang, antarkan kaula ka Rajaan Dika. Kitu cek balung bari molotot. Mangga Raden. Tapi kaula rek nanya aya naon maksud jeung tujuanana. Kaula kudu apal heula. Sabab kaula bakal ditanya ku Gusti Ratu. Kaharti meureunan ku kaula ditepikeun. Teu kaharti nya kaula moal bisa. Ari masalah tamu mah komo Raden. Hiji Raden ti nagara anu kaula geges apal. Kitu sok balaka ka kaula. Kitu ceuk gulang-gulang. Ya, gulang-gulang mantong loba pulat balit. Boro kaula anterkeun ka raja maneh. Atuh gulang-gulang maneh nafsu. Nafsu lain dikieuna haok gulang-gulang haok. Raden, ya kaula ge kaula moal ngalang-alang. Tapi sebutkan hal maksud yang tujuan Raden. Kakara kaula bisa nepikeun. Kitu cek gulang-gulang. Alah, ya gulang-gulang. Geus teu kudu ngabacot. Cak kaula ge bejakeun we ka dieu. Aya kaula ngajak ayang panggih. Kitu cek balung ke anger we keukeuh. Wah, kurang ajar sia Dahar Bumijaya. Mantong peda-peda sia hiji Raden. Ditanya ku aing sabenar-benar. Kitu na teh gulang-gulang bari narajang. Areupna ngabiur. Maksudna mah eta gulang-gulang teh arek
pepeg sirah balung. Gerakanana cepet kacida. Bubuhan manehna hiji gulang-gulang di pentesan anu kasebut kagolong siluman anu sarua boga jabatan. Dinten teh ge manehna jadi gulang-gulang teh meureun geus kapilih ku Nyi Kuntring. Harap gulang-gulang ngabiur maksudna mah arek ngagedor sirah balung, tapi balung rikat ngagilekeun awakna. Bos! Serangan gulang-gulang nyamos. Tapi ketika nyawan gulang-gulang anu hiji deui loncat maksudna arek ngabongohan ti tukang, tapi kalasa pisan aya angin kana pundukna balung. Balung rikat malikeun awakna bari sakaligus ngelokeun awakna. Yuk plos! Eta serangan gulang-gulang nyamos katingali eta awak si gulang-gulang nyaloyong karepen balung teu antep warah. Yuk ku balung dipepeg geduk goak. Eta si gulang-gulang ngagoak. Kitu teh bade muringis mundur ka tukang sababaraha lengkah. Alasa selain dikieu tonjokan balung. Jeleng gulang-gulang anu tadi teu cicingeun ningali baturna anu geus kabeunangan. Mana loncat sukuna ngalayang maksudna rek ngajejeg sirah balung. Tapi balung rikat malikeun awakna. Kituna teh bari sakilat newak pigelang suku gulang-gulang. Eokep pigelang suku gulang-gulang ditewak meuni pageuh pisan. Anu saterusna awak gulang-gulang ditinggangkeun ka handap. Yau kebot goak. Eta gulang-gulang ngagoak. Gulang-gulang ngagoak ditinggangkeun ku balung sakitu tarikna. Bari teu cukup ku sakali. Yau deui eta gulang-gulang ditinggalkeun di kecret. Aya kana dua kalina atuh gulang-gulang kokoceakan bari ampun-ampunan. Nampok kitu gulang-gulang anu hiji deui cicing ngejelang loncat. Maksudna arek ninggang sirah balung. Tapi balung ngasakilat dipapag eta gulang-gulang ku gulang-gulang anu dicekel. Ew goak. Dua gulang-gulang ngagoak. Awakna diadukeun ku balung. Bro, gulang-gulang roboh bari gogorentelan. Sirana asa eumber da diadukeun jeung sirah baturna. Geus puguh eta gulang-gulang eleh, balung anu saterusna maju deui ka hareup rek ka karaton Nyai Kuntring. Pasareupkeun karaton balung-balung manehna ngajega. Kituna teh bura bari rurat reret. Beres kitu anu saterusna balung nenjragkeun sukuna kana taneuh bari ngawatek ajianana. Anu tos diturunkeun ku ibuna nyeta Nyi Masinigini. Beres balung nenjrag bumi rieg eta karaton Nyi Kuntring ngarieg siga anu arek rungkad. Atuh harita Nyi Kuntring anu keur aya di jero karaton mending ngagebeg reuas selain dikieuna sieun eta karatonna rogrug. Pok Nyi Kuntring nanya ka Ponggawa, Ponggawa, aya naon? Enak karaton ngarieg. Kitu cek Nyi Kuntring. Bangun reuaseun da kakara eta karaton ngarieg bari tarik kacida. Karek kitu riek deui eta karaton ngarieg